Ngegenahan itu teh jahit teh. Tadi poe teh geus ganti deui poe. Bulan oge geus ganti deui bulan nu katukang. Sebulan baraha ieu, tapi hirup masih keneh hungkil. Euisnya euis anu jomblo teh. Tingiraha atuh euis teh boga kabogo. Nya atuh mending ge euis mah ngecai di ditu. Seger nawe cai ih. Euis teh teu balik ka imah teh geus 3 poe. Ngenong we di dulur teh Enji. Tapi dah naon balik ka imah ge kesel ka si emak. Jing deui di ditu ge ku aneh sagala. Ku pangijeng lu arek ngajak ka KUA deui. Teh nu bubat babet. Woi. Aduh sia, aya jelema geuning. Saha eta teh jelema teh? Heuh mun kapangih da geurah ibabu ku euis ieu. Euis. Anton. Imas ieu mah euis Imas. Anton. Imas euis Imas. Ih, ai si Imas itu si Anton tuh kangen Imas. Alah sia setan juri. Ai maneh. Ngareurewas wae. Lain ngareurewas urang mah tadi ge nuturkeun Imas di tukang. Kang Antonnya. Babaturan Kang Didi. Iya bener. Ih, ai maneh Anton kenaon di lemur batur kieu? Heeh, asa kabeneran papanya di lemur batur kieu. Pisan. Yeuh, Anton ngaluarkeun jurus. Jurus Anton. Jurus naon eta teh Anton? Terus mending modal. Dah, lah. Pulang dengan tempat yuk. Pulang ngobrolkan si dulu. Oh, ayo.
Tuh ngobrol we. Video? Tadi dia Anton. Salah. Ih, ai si Anton. Ada Ada yang kirahan misalnya. Allah ya Rabbana. Atuh saha nu ek nanya. Aisyah lah we teh payun. Bisa. Sok. Sok. Iya. Dangukeun atuh. Dengekeun atuh Anton. Sok, sok. Ai Imas teh tos gaduh budak teh sabaraha hiji? Eta si euy sok ngacapruk siga tukang kerupuk kahujanan. Ya iraha atuh Imas boga salaki. Tepangi 2 minggu ge maneh mah. Ah, udah dangu Mas. Dan yang euis mah tiba lagi kitu. Tara nyambung ngomongna teh. Batu maka kaler, kidul. Terkadang lalembutan lagi nyangsang di mamang suhu. Ih, si Anton. Jeung deui nanehan irisna teh mang suhu mah kusungut. Allah. Tapi Antonnya leuwih leuheung keneh mang suuh nanean irisnya kusungut teh. Ieu mah ayanya di ditu. Di naoning nu eta teh, bitetennya eta teh. Oh bener Tah, eta. nanean teh lain nanean iris. Nanean ciki salakinas. Ieu mah sok ka mana karep. Tapi kabenerannya urang tanya di lemur batur. Heuh nya ku kabeneran kieu. Kebeneran kieu nya. Maneh ti mana atuh Anton menang aya di lemur batur? Ye, uing teh ngahaja ka lemur ieu teh. Aya beja. Cenah di lemur ieu teh aya doma hade. Heeh gitu. Ai si Anton, geus sadarnya kana kenyataan Anton. Sadar naon ieu teh? Pisan. Tapi alus lah Anton, ai kawin jeung do mama meureun mah loba kahayang. Paling da meureun do mama moal hayangeun baso meureun mah. Teu kituna euis, buah doma ge hayangeun parabola. Tah, Anton. Pisan-pisan. Menikah cida ka uing teh. Nya saha nu arek kawin jeung doma? Keheulaan ka doma. Yeuh neng euis. Apal teu belah wetaneun imah Kang Duloh aya imah. Lamun niat mah Naon ai maneh Anton, da mun teu salah mah itu mah imah wajakri. hah? Wajakri. Atuh ai kitu mah aing aya bahan kawin jeung wajakri. Ai beuki sih ka aki-aki. Ai penyate imalana. Oh Anton, gara kawin Anton. Pisan-pisan. Baru kan maneh teh resep ka aki-aki. Astagfirullah. Ih Anton. Cih atuh bejaan di mana imalana hayang kawin urang mah. Mana aya wajak? Geus Atuh we eta mah maneh lain mah berana. wajakri atuh. Aya beja mah eta teh banar doma cenah wajak teh. Kumaha ibu arah? Ayo. Yang si Anton mah teu panggih babaraha minggu teh sedeng. Aduh, geus capek geus. Siap. Geus. Sampai nama Instaek nanya Anton. Tanya naon? Ai Anton apa teh Kang Duloh teh ka mana? Teuing da euis. Kang Duloh teh da ka inung lagi beja. Sebenarnya mah Anton ya. Euis teh can bisa mulang tarima kana kahadean Kang Duloh. Semoga we nya ayeuna mah Kang Duloh teh dilancarkeun di pimaksadana. Amin. 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 Eleuh euis, ini siga nuker menanti kitu. Ih, ai Imas. Da ai jodohnya meureun bawa ka mana Imas? Iga Imas nih jeung Kang Didi. Nya. Ya, euis Imas.
dangaran hirup mah kudu ngalalakon. Misal ngalah pangarti, ngalah duit, da meureunna geus Si Anton geus dewasa kitu meureunna. kayak jelema nu ngarti teh. Da mencekolot kayak geuninganna. Ngalah duit mah. Duit teh singkatan. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Meureunna mah ikhtiar, ke ikhtiar ngalah duit sudah. Yang modal kawin mana. Da ge si Duloh jeung si Dading mah balik meureunna. Tuhnya cek aing oge. Aing mah ngomong sorangan. Aduh. Ya aing hirup aing kieu